Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu, Dewan Juri anu kusimpuring dipika hormat. Oge rerencangan sadayana anu dipika reueus. Hayu orang sasarengan muji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap sholawat sareng salam urang dugikeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina kesempatan ieu di acara Pasanggiri Bahasa Sunda Widang Diantara, muga-muga urang salawasna tetep aya dina sehatul afiat, tetep aya dina panangdayangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sadayana, kuring bakal diantara dina tema entong sieun ku wabah virus COVID-19. Hadirin rahimakumullah, langkung ti 2 tahun orang parantos diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Ku bencana anu ageung pisan nyaeta ku semebarna penyakit virus COVID-19. Epidemi ieu nyerang hampir sadaya negara di dunia, kaasup negara Indonesia. Bencana virus COVID-19 mengrupikeun bencana anu paling dahsyat dina abad ieu. Ribuan jalma maot, jutaan anu kakenaan ku virus. Nah, orang kudu sieun? Henteu. Nah, orang kudu sedih? Henteu. Nah, orang kudu panik? Biasa wae. Nah, anu kurang kudu dipikasieun? Maot atau penyakit? Sakabeh jalma pasti masing-masing bakal maot. Jalma anu takwa henteu sieun maot. Jalma anu takwa numpuk amalan sae keur persiapan maot di alam barzah. Wabah virus corona mangrupikeun cara ti Gusti Nu Maha Suci pikeun ngingetan sareng ngajelaskeun ka jalma yen urang bakal uih deui ka Gusti Nu Maha Suci. Sareng pastina sadayana bakal ngalaman naon anu disebut maot. Sadaya anu hirup pasti bakal maot. Tugas urang ngakur sabar pikeun nghareupan eta. Kumaha urang bisa sabar? Tangtosna urang kedah nyingkahan virus COVID-19. Sakumaha anu disarankeun ku pamarentah supaya orang henteu kakenaan ku virus COVID-19. Di antaranya eta: 1. Ngumbah leungeun ku sabun. 2. Ngapaskeun nalika kaluar ti bumi. 3. Ngajaga jarak minimum 2 meter. 4. Ngajauhan tina kerumunan. Babaturan anu kusimpuring dipika reueus, urang salukumur oge kena akibatna. Diajar di bumi ngalangkungan pembelajaran online. Tujuanna nyaeta supaya barudak sekolah henteu kakenaan ku virus COVID-19. Tapi pembelajaran online ieu leres-leres matak diboseneun. Sareng ngabosenkeun pikeun urang. Urang sono diajari sekolah, urang sono kabawataran sareng guru. Iraha yang tusan. Alhamdulillah ayeuna tas PTM atau pembelajaran tatap muka. Urang tiasa diajari sekolah. Sanajan prokes kudu dijalankeun. Virus COVID ieu tiasa leungit. Balikeun wae sadayana ka Allah. Gusti, iraha bala ieu bakal rengse. Pasti sadaya panyakit aya ubarna. Sareng ubar pang efektifna. Ubar pang kuatna. Sareng ubar pang mujarabna. Nyaeta ubar anu sangat Allah Subhanahu wa taala. Ngalangkungan zikir, enjing, sareng sonten. Malahan sepanjang waktu kedah emut ka Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadoa Gusti, muga-muga urang dijauhkeun tina panyakit lahir sareng panyakit batin. Amin ya rabbal alamin. Sakitu wae diantara ti simkuring upami aya kecap anu teu mareunah hapunten. Saninten boh saninten. Saninten di kalapaan. Hapunten abi hapunten bila aya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.